Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan ngevlog biasa. Ayeuna Masak waluh guys. Badai masak waluh guys. Hampuranya ukuran kamerana serada saeutik lah. Hampura we da HP-na ge keur can di beneran. Pokoknya mah nucan nonton subscribe nya nucan nonton subscribe pokoknya mah tonton jeung subscribe sabari ngadaguan film episode 5 na kurang sabari ngevlog lah ya. Ayeuna urang sekarang saya lagi panen cabe. Sibuk guys, sibuk. Waluh guys. Ini wadana kana ieu. Pokona masuk we. Tonton nemuan lucu meureun komentar. Lucu HD pokona mah nya. Terserah komentar. Lucu komentar. Bisi ame tere eta tuh bantuan bagikan ka baturan. Bagikan ke teman-teman kalian, ka sahabe. Nu penting asa subscribe jeung taronton videona. Dari sahur abi mah video mah lumayan lah, kaangge lucu gitu. Lukari kanggo sahur penonton mah ngancek abi mah lucu gitu. Ngan sok we kade taronton. Da ieu mah saukur hiburan. Ngeditna ada diajar lah dimaklum meskipun diajar ngarekam dina HP, ngedit dina HP, segala dina HP pokoknya mah teu ngamodal lah. Da ieu mah lah tadi nage lain hayang eta ngan kenang-kenangan maksudna mah ngan meureun wayahna meureun ku penonton taronton arapal gitu ka arulang di aya di dieu. Nah guys, lamun rek masak waluh dibelah digeol-geol heula kitu keluar nu bodasna. Keluar ta bodas. Tah. Lain cimani ieu mah. Bukan air mani gitu tah naon lah. Pokokna mah getah ieu mah. Ayeuna urang dek masak jeung tomat. Tomat da moal kabeh tomat mah nya sacukupna be. Hampura ku bahasa Sunda da ngevlog mah ku Sunda oge meureun mau naon. Da penonton lagi masih kene orang Sunda hungkul sih. Can sampai ke orang Indonesia model bahasana gitu. Katakan bagikan. Pokoknya mah subscribe jeung bagikan, komen, like sakitu. Tonton. Teu mayar atuh rek. Teu mayar gratis sok geura. Pokoknya mah subscribe we. Geol lah. Geol. Keluar bodas nah tuh. Betah. Getah lain betah. Ayeuna keur ngawadahan cabe tuh. Guys. Bisi tah ieu Mang Eeng. Itu mah masih kene barulah dan aya kana filmnya ke lah insyaallah bakal aya tampil kana film pokona mah duka dino episode sabaraha pokona mah tonton we cek abi ge tungguan pas postingkeun episodena langsung gura grup pak sri bagikeun tombol loncengna teu kenging dilapatikeun supados teu katinggalen film-film sareng video anu mendatang gitu tah. Abi gaduh di hiji channel cuman eta mah khusus pribadi gitu kan isina insyaallah bakal ku tutorial sareng editan atak subscribe tah berbagi tutorial ngaran channel nama kita kan menyaksikan waluh tah
Heula, bukan HP-na dah kurang. Si hayang apa cara-carana. Da urangnya biasa tukang masak atuh gabak. Ngan di leuweung mah eueuh pasakeun neangan di leuweung mah tempatna hakanan. Tah eta Naon bae nu penting ulah weureu beuteung seubeuh. tah Mantap. pingkeun. Ka tingali teu. Teka tingali. Selai karungnya. Pokoknya mah sok we subscribe we lah. Insyaallah meureun ka tukangna episode 5. Main lah bakal ada lila ayeuna mah tak nge-vlog heula. Nu kamari mah guys, aduh. Dieuna HP-na oges. HP-na odes IG ngangge HP batur. Itu gampang sih ngajian film teh, can kudu nyangan naskah teks kata-katana ieu mah tanpa eta we begitu direkam geus ngobrol sa capukna asal nyambung. Tapi ada oge boga barakat barudak ku tanpa make naskah bisa nyieun gitu video nyambung. Katakan perjuangan patut dihargai. Sia. Batur mah modern nu karancang nu wah harade editorna terus eta ongkos tina komputer abi mah tina segala tina HP lah. Katakan hargai. Nah, yo tim saya lobaan tah. Ngan ieu mah buka katapil duka mah kana YouTube ari bocil mah. Insyaallah lah bakal katapilkeun. Ngan duka nyampaikan abi ge deui teh can buku bakal nyampaikan ka episode sabaraha film teh ngan sa tanah we mah. Mun geus tamat meureun ganti meureun film. Pokona mah ciri khas orang Sunda tetep aya. Sabab urang mah da orang Sunda. Garut. Komentar hadir atuh di mana wae. Abi lokasi Garut. Syuting teh. Orang Garut asli. Hayu urang kembangkeun ka orang Garut. Bahwa orang Garut punya kreasi, punya bakat. Cuman tidak hanya ukur nanti bisa menonton, tapi juga bisa membuat bakat yang kreatif. Si eta tah. Iya ningali keur video kula teh. Tah dak ieu barudak can rapaleun keur naon cenah ngobrol sorangan. Kada ulah kakemalikeun. Tah dak hadiah tetap si rek eta mah. Si nyangka ngobrol sorangan cenah. Iya ngobrol jeung kamera. Jeung penonton lah, itu jeung penonton ngobrol biasa. Ngevlog biasa. Misalnya nyampe ka dieu kayak keur masak urang rekam siap. Masak, mantap. Ayeuna geus ieu bahan-bahanna mah biasa we ieu terong. Nah, tomat, terong, waluh. Ayeuna abi sareng nuju sareng Mang Daeng. Ngobrol atuh, haseup cenah tuh. Tah, dia keur masak. Nah. Hampura da kameramen tuh dah jadi ieu mah sorangan we. Aya nonton heug. Subscribe atuh karunya yo. Sok mah. Ieu senior tukang masak Mang Daeng ngaranna teh. Ngaran aslina mah nya lain Ujang Wahyu. Cari we FB-na Ujang Wahyu bisi nu aya nu resep kitu tah. Cari Ujang Wahyu. Ulah resep ka kami katang. Ngali ududna ge atuh. Gerak leuweung. Surya di
masak guys. Ngobrol bareng ayeuna malahnya jeung Mang emang Daeng. Kami teh jomblo Tuh. Jaromlo dah. minat Tah nami FB-na Ujang Wayu, aya foto profilna ge da Ujang Wayu. minat duh teh jomblo ieu teh Jomblo, sene parem deh tuh. sinu pareum cenah lah. Manual kene da kan biasa nama bawang beureum, bawang bodas, tah ieu mah diganti ku bawang kucai. Bahasa Sunda ada imah, bahasa Sunda be. Pokona mah subscribe. Bang kucai teh eueuh bang beureumna. Tah eta. Hiji jauh ka warung. Tah kadua Ai duit mah nya. duit ge. Tah bisi anu marinat, Mang Eeng masih jomblo, Ujang Usro jomblo. Pokona mah pemain-pemain na film ieu mah masih jomblo. Iwati Abi Hungkul. Duit mah loba, ngajauh ka warung mah percuma tuh. Gibar-gibar tuh mangka. Hitung. Duit mah loba. Ieu teh konaah, ngelap cukup nu aya. Tah anu ayana nu kieu. Gitu. Cing di leuweung ge nya tuh. Gede duitnya nya, Mang Eeng mah emang Daeng mah. Nginjem. Sok gerak kepoan Ujang Wahyu chat we abi anu sok nonton film atuh hoyong kenalan atuh ke nomor WA sok pokona mah bakal diwaro ku ieu mah Asup. ngasup ngasup ke abdi ke sarua asup Awi. awi Ajir tuh Kang. siap pokona mah nu can subscribe heula heuh orang Sunda ieu da ieu mah orang Sunda. Oh lain cenah tuh. KW ieu mah orang Sundana cenah. Ari tok teh KW cenah orang Sundana. Tah kang nyangan ajir ya keur mulek cenah suluh ieu aduh. Ampura be. Direkam ku kula mah da. Nah teuing atuh. Mantap, kudu sakala kudu naik oge tuh, hayang nyambel kantun metik. Nah, Hoyong tomat kantun ngadamel, hoyong terong ngadamel. matakan kudu sagala dipelak. Aku sekali pelak, kudu rajin, ulah kadon hees wae. Tah kupingkeun. Kadon hees mah mubah hidup teh. Hayang jahe kali ngarabut. Hayang bawang kali ngadamel. Naon itu? Hayang ngopi kali meuli. Jangan jual heula duit etana. Hayang waluh kali ngadamel. Gitu tuh kena segala di PC duit sarang matak duit teh gede awet. Heuh, cenah tah ciri khas Mang Daeng. Matakan hayu subscribe. Ame berkembanglah abi selaku etana gitu editorna lah. Semangat itu hari subscriber mah semangat ngeditna semangat berjuang terus Lin hampura we rada kasar da lah masuk kasar sih ngan lumayan lah bisa sih lemes lagi saya tiket-tiket tuh digoreng cabena teh manual dah ieu mah serba manual Segala gabres ya mah yang penting asup kana patuangan. dah Nah, ona ieu na barang peser mah rahal. Ai teh tuang mah mubajir, dikene kieu we nu aya digoreng tapi seep. tah karti kaharti Ayeuna naon di bumi ubak dibuk dahareun. Teh tuang mah kudu dipikeun ka balong percuma pan mubajir. tah kupingkeun Ngamu mubajir harta teh naon cenah hukumna teh kumaha? aya saeutik hukum-hukuman tah ti Mang Daeng mah matakan ka hade taronton insyaallah lah. Padahal nih ngapanginten hukumna ngabubajir buat dari harta sekarawas mah gitu gitu disim terimanya usaha ya hauna hasil hirung Oh geus selanya oke lah insyaallah meureun episode 5 mah ka sakedeung deui lah pokona mah aya nama keur sibuk bari jeung ayeuna teh keur ngelat sabe engko lohor kudu geus beres kalebak kalembur
bagian ngemsian aduh ulah teh can ngedit video can ngadata lieur can nalar pidatona can nalar hadis pokoknya mah lieur untung temiluan sebagai ieu mah da kudu eta step by step. standby meureun Step by step. my name is Ahmad Reza dah nama asli Ahmad Reza nama asli Ujang Wahyu What is your name is? wah karti teh Nah, bahasa Sarongge ta. bahasa Sarongge ieu mah Mun bahasa Inggris sama lain gitu. Ini apa? how are you naon how are you tah tak bisa lah bahasa Inggris mah masakan urang mah lah udah sekolah ge How teu are you doing? iya ge diajar be atuh Mana serokna euy? serok Serok cungkir. cungkir aku gak tahu cungkir mah Dasar ungu kita ini. oh karena Sunda atuh dah ese belajar hayang belajar teh bahasa Inggris dengan ese Ese, segala perkara ge moal ese. teu berjuang urangna sibuk lah kasep teh urang sok komentar kasep teh urang komentar duka tamang daeng kasep teh komentar Mang Eeng Mang pokona mah komentar saha nu kasep kayak di eta lah pokona mah Di polo. di follow IG-na aya na deskripsi IG abi mah eta mah ada rencangan abi mah can garaduheun IG kul abi hungkul bari jeung pengikutna geus saeutik lah matak follow teu garaduheun ape Abi ge sami. jadi asupkeun kasep teh abi euy duh teu pede euy loba jerawatan naon obatna sok lah pokoknya mah subscribe Tahu nage 30 sayang. Aduh. 30 cenah dah serba manual ieu batu dah Tahu nage 30 sayang. zaman no ayeuna mah Ini mau katak-tak sieuna. kadak-dak geuna hampuranya rada Katak teh sok asup. hampuranya rada kasar tuh Sok beurih kana panon. oh bener Alias soca. Saya ayeuna sekitar jam sabaranya jam 11.42 abi ngevlog teh Oh, lain. tuh jam 11 teh jam 12 lah kada keluar sekedar migi abi mulang ayeuna mah sampai di dieu heula Kami teh nanti bagian eta meeting cenah tuh bagian meeting cenah ieu mah biasa dah aya kopi tuh di guru teh saruntuy era urang saruntuy setengah mun sebeak saruntuy. dah Royko kanggo masak kana itu Lain kamu tuang euy mah. nah pensin rasa pokona mah Nek gunung mah melayap sistem vegetable oil. anjir vegetable oil naon Vegetable oil teh nu disebut lecithin. anjir lisitin cenah Lecithin itu dibuatnya heuting tapal. Eta we bukan nonton we ningali cara membuat lisitin tempo we lah sorangan kalinya kana YouTube. gak bisa membahas kedinya pokoknya mah ieu mah ngevlog Pokona mah apana teh vegetable oil lecithin. keluhan abi ya ngadama film HP abina rusak tuh retak ieu nu di bidang ge mikrofona rusak ieu pakai HP atau mikrofon mata HP nu babaturan di da Nah, pangna HP teu awet. Iku sabab naon? jorok Lain jorok. Di mana keur ngupload keun ngelot dibabetkeun. karti Padat kudu ka harti we. matak saran skrip me ganti HP lah sukses mah ganti HP karena iPhone 11 Pro Max Ada iPhone, ada warna iPhone we.
Gaduh abi ge HP mah iPhone teh di bumi ya. Ngan iPhone 4S. Baju ruksak. Bisa dipakai. Abi kayak gaduh ngana iPhone. Pokoknya mah so oke yo nge-vlog ieu mah insyaallah lah lucu lah meureun gitu. Duka lah cara abi mah lucu gitu yang seuri nganahan we ari abi mah. Nge-vlog we biasa. Duka tadi teh beak sabaraku kuota. Ngemodal lah tuh euy. Kalau aya tutorial cara ngakuat gratis lah pokona mah. Teu dina subscribe channel nu jadi anu berbagi tutorial atau channel abi eta insyaallah bakal bagi-bagi tutorial cara mendapatkan kuota gratis. Pokoknya mah eta mah bakal segala aya reset emotion nah tak apa pokoknya mah orang Sunda lah pokoknya tak apa can bisa bisa diajar teh aduh mangkonkeun babari siga batur eta tuh paling susah ngah hese pokoknya mah teu bisa bahasa Inggris teh Assalam. Ari Facebook abi mah Roger keren. Foto profilna ada kata-kata tengah foto profil abi. WA mah sok we. Ingat tuh. Bae we. Hah? Bae we lagi. Yang penting lu baru nontonnya. Hai. Tapi memori pinu. Wah tuh ganti memorina. Entok kita udah hapusan banget. Film-filmna dina HP abi mah terus tuh sih. Tapi teh keur galau tinggal teu kacirik ieu. Nah, pangna buat cirik kaseupan. Ya, kaharti. Abi sebagai Mang Otong. Oi. Kunaon tah? Da gue serok amburadul kieu. Gerak ganti Mang lah. Gerak ke tetangga. Pengen keur direkam ye. Wah, ieu geblek ieu euy. Nanti kena serok mah. Mau ke serok mah. Kejemlung juga kan. Oh, bisi nahan Mang Otong pan abi Mang Otong teh langka hadir dina film sabab abi mah kameramen ngarek kambe da keur macan pede di abi mah ka direkam ku batur mah nyari di puji sorangan nya biasa be aku teh aduh euy Bajeuna dari soranganna nu melongkeun. ari direkam mah da sarua abi ge tah ieu boga bakat ieu mah direkam ku batur biasa datara make naskah ieu mah Loba bakat kumaha da loba abra-abran ka jalan. loba abra-abra Ieu pengalaman jero. Komo paling jero mah eta pengalaman naon tukang ali sumur. asak nah aya yo Mang Abdul Oco tuh keur di jalan keneh heula Wah, tah katanya skontol. weh kemari Naon nya keden Oco 07. iya datang Mang Oco jadi kameramen Sampurasun wargi Sunda Daramang. ngopi hayu ngopi tuh itu sahangnya can tampil karena YouTube mah pokoknya nama ngaranna teh sahanya Mang Herman Mang Herman kumaha kabarna alhamdulillah damang. Mang Herman sampai ke galalau pokoknya mah ada pemain di tim abi mah sadayana ge masih jomblo ya Abdul Oco masih jomblo atuh Belum coba dua kita ngomong lagi. ulah kita kerja beja kasep itu udah sih mah Baheula mah pitolakan alhamdulillah ya damang. Kedua. Terus omong ame kalima. Wah, ada. Jam tikungan aya. ada abi mah setia ada abi mah setia iya masih jomblo si abi ge matakan gerak kepuan Instagram we atawa kana WA males tuliskeun bisi anu macam-macam mah mun Instagram aya ama adres ada aya dan deskripsi pokona mah deskripsi kana mah pokona mah eta ayo oke urang nyamperkeun nu keur ngalat cabe daguan 19 menit ya buka bakain nonton kamu ah ya bakal berapa ya
nu nonton age. Oh. Sila deui anjing. Can tadi. Wah, sila pokoknya mah. Oke, gerah heuh. Urang nyamperkeun gerah bakal mau batur atuh. Alat cabe. Guys. Hampura heuh rada gebegan musuh disilila teuing ada raguan. Buat cabe alurang biasa berkarya tuh segala dipelak kan kieu nu sok pusing mah bagian kanoli aku mah tuh aya ngarumpul tim kami nih kelada gua lompat Langsung syuting rokok tadi. Ya. Halo Wah, pemain unggul dah. Paling keren. Lagi panen mulai sibuk. Sibuk. mantap pokoknya mah gas sekarang teh dah ada ya mikrofonnya ieu na HP ya. Kumaha kabarna dulur-dulur? Daramang. Gamang. Syukur atuh aya garering mah. Tah iya nu teh heula dina episode 2 mun salah mah Mang Ojai sumpena heeh. Ieu mah da sok main lah tiap episode ge aya ieu mah. Mang Usro anu episode 2. Guys. Episode 2 episode 3 Episode 2. Oh, Odang sumpene. Odang pokoknya mah. Woi, halo dulur-dulur. Vokalisna Mang Eeng tuh. Tuh boga gak make kopi usru guys. Nanti dulu. Topi. Eta mah setiap shooting make kopiah usro. Mun ieu Jaya darat. Ojai darat. Ojai darat. Yo, sa. Dari dadana tuh eta dadas itu. Dadas cenah. Saya yang Gerang tuh aya nama tadi ledek. Saya rada ieu sa. Da centampilnya karena YouTube ge ieu mah. Can aya kana filmna, supana film. Insyaallah bakal diasupkeun lah. Oke, hari nyelese. Mang Udin si Udin lah kayak ganti Abdul Udin. Ya Abdul Udin ya kan. Abdul Udin, Abdul Oco, Ojai Sumpena, Ojai Darat, Odang, Mang Eeng, Usro, Otong, Otong gak tuh. Iya. Mang Day mah ketemu keur masak euy. Cenah vlog heula cenah nu dilebak cenah bakal rame tah. Ayeuna ku urang disampeurkeun. Soalnya kerkumpul. Baiklah bilage. Baik, lamun teh subrek di karungan. Aduh di karungan. Subrek ya, kade. Subrek. Khususna ka orang Sunda pokoknya namanya. Heeh. Mas semangat aneh ngeditna lah. Hari isur subscriber mah. Masyarakat Indonesia. Tah, luar negeri ge bae nya seleb jeung nonton mah da mana naon. Aya orang Jepang mantan. Aya orang Arab mah kodek di layanan bahasana apal hiji-hijian berenam. Kan Mang Ahmad, kamantan mah. Mantan ti payun pangyubrekeun. Nah, benar ka mantan abi kade. Mantan pembantu uing oge sarua kade. Kasas. Sok ya sarobrek bisa amun teh subrek polototan aku. Kasar. Maksanya ieu mah bae maksa ge saeutik atuh. Udah teu mayar gratis. Namanya kade. Subscribe mah gratis pokoknya mah. Pira poe tengah bagikeun lucu atau di tadi ngan seriana cakak gitu tah. Cuma ya ampar kana. Tah. Beres da pemetik cabena hampura keur ngalah cabena teh di vlog da tadina keur masak tuh lagi mah. Ieu teh nu sok diangge syuting nami gunungna teh Gunung Sarongge.
Kalau lamun dina lagu mas sarangge. Betahun mun katong nama. Pernah abi pernah ngupload dina samemeh ieu pokona mah. Gunung Putri, Bray. Tidak Ayo nyatu heula. Kita makan, Bray. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga terhibur dah ya mah. Udah lah. Apa nama? Subrek. Amun teu subrek di jahilan saya kuden oco. Tah, itu kang jahilan tah. Jadi. Tah, yo odang tah, si odang. Aduh, air baju lawatan nyedot teh. Pede tua. Heeh, pede lah. Nah, ieu mah nyen ngaranna ge nyen. Video lucu. Sing loba seuri dulur-dulur. Mantap. Vlog ya mah. Mantap atuh teu pandang juga nya samara. Ayo ah.